Ayam goblok sia teh. Oh, cicingna di kebon mah teh kurang dahareun lah, kada gedang-gedang wae mah aya. Amis. Duh, mantap ieu mah. Pikal lagi kieu. Beres beh. Beres atuh. Tutunan itu tuh. Oh. Semana gila goblok ngerasa gitu ke? Oh, ada lok-lok atuh aletik. Anak tuluy ka mana tuh? Rek balik we mah. Teh kopi lah gedang mah. Mau ngasieun modal gedang. Wah, teh ujung anu gedang. Oh, ayo, tuh malila dia. Ojo atuh, urang mah kewe panori ah. Oh, lah. Kadewa di jalana. Bool ararateul palangkakan ararateul rek digaro-garo era-eraku tatangga. Bae nyanyi teh geunaheun oge. Woi. Bisa naon eta sangeunana pucan-pucan teh ka kebon batur. Dasar goblok. Naon ieu jelema teh goblok teh pucan-pucan teh. Sangeunahna wae jeung di kalawang wae. Yah, ada kebeja heula ka si Edi ah. Mending salah bedog sakedeung mah. Memeh balik. Dan osreng heula mah seukeut. Kira aku tadi di osreng kieu mah. Teu saguriwal mah. Dek, naon atuh sia teh lain mangtong goblok. Aing manggih ieu nu ngalukeun ieu we. Manggih naon sia teh? Ieu karung. Lain ti mana itu teh? Ti kebon anu liwat itu tuh kalawang teh manggalukeun ieu ting naon jerona mah. Atuh buka tuh. Asa atuh kumana lah? Hoream goblok aing mah. Penting sia. Milik mah ting duit goblok jerona. Milik jakala teh kumana atuh? Mung urang mah sok kudu manggihna sia teh. Penting duit jerona sia teh. Urang buka. Naon ieu aing hayang nyaho lagi rajuk kalawang wae atuh. Lalaunan sia teh bisi barang pecah naon. Udah kan nya di kitu we lalaunan sia teh. Wah, goblok sia teh. Haram jalan sia goblok. Sia mah nu micen oleh goblok di gubung. Wah, teh naon suka teh aing rutar teh naon itu suka teh milik itu harta karun. Iya kakeun nu kitu mah goblok sia teh. Aing oge teh nyaho atuh da mun nyaho mah mali cokot aing oge. Sok sia gubuk di ka goblok. Wah, hayang. Aing itu aya di saung aing ka goblok sia teh. Antep lah aing rek ini tah mantep. Goblok. Sia teh ieu bisi heula ka ditu goblok. Kesarieuna nu ka saung sia teh. Hayang moal lah. Kok siaram jada.